Allahumma ya rafi'an darajat, Allahumma ya rafi'an darajat. Allah Ki Bustami bae aya abah mah babaturanna jeung kakakna Ki Bustami madina lamun ka Ki Bustami titah ngiriman ku bapana datang dipanggul bae teh beas teh make celana pendek nyeungan deket ieu ti Cisantri ka Sekong datang ka jandela mana kakak ya biasa balik deui nya manggus ka ditu geus teu kadeuleuan cakakan aya duit teh mana ibu dah diudag deh wae tapi ibu duit teh mana ho ya sia juga teh poho cak dia teh pada ngahaja urunnya eta Ki Bustami kadira alakrab abah kakana aja Ki Bustami eta waktu harita kadenge saheng aju amprok di dieu ku abah di lalaga eta babacaan nu mana anu pake harita teh boh kiai masuk kitu enteh nyaho babacaan anu mana dibacakeun tah moal dibacakeun ku aing direkam sia parang sanga oh Ki Pudoli geus kieu bae naon tuh kudu lojol jeung sapi atuh aja geus beres wah ulah sok dibaca sambarangan sakramat teh sok diturun-turunkeun kos kitu mah seuri we henteu cak kitu tuh eta lah aya babacaan jang perang mantak lamun perang teh mah kumaha kitu kiai mah tuh tenang we sia tila kiai mah embung tila teu beres tuh kiai brengsek tah ieu lamun imah misah nu ngajagana aya ngan dhaif la yubahi atuh henteu dipeduli kos kitu mah anggap eueuh nu ngajagaan ya Allah ya Rabbi tuh ya tawa aya nu ngajagaan jelema kuat imah misah kemudian aya nu ngajaga gagah kakarak lawan 2 3 10 mah kecil tah mah elor geus diteureyan bujana beuteung geus dibeten-beten hu kotok nu kakarak nurunkeun anakna anu ngabintih teh ngadu jeung nya kotok maju hop ngejap kotok termasuk nyana ngejap deui tah eta kos gitu tah ieu gagah ya Ki Bustami teh keur ngawirid eta tah ngawirid eta kagagahanana cak guruna teh ngajajal kagagahan lulus jeung teu lulusna namun urang ripai colok pan make jarum cek mun masih kene asup cabut lamun aya getihan kene can jadi colok cek make jarum namun cabut jarum geus getihan lulus berarti nu paling lulus bae colok jarum teu daek asup eta karak ripaina jadi eta lamun hiji ripai kos kitu Haji Pedi pernah puasa ripai colok ulah make jarumnya nama ulah luhur teuing jarum mah luhur teuing make bulu-bulu eta make naon kitu ngaranna buuk anu jocong teh kan aya buuk anu jocong teh tah nah asupkeun ka asup tah juga tihan teh lulus eta ngapa geus teu dianggap ku sasa ge geus teu dianggap nah Ki Bustami lain begitu tas kawirid eta nyobaanna cak guruna naik ka tangkal kalapa 12 meter ngaragakeun maneh ge emang kumaha gitu
naik ke tanggal kalapan jara mah lantan lenger ti leuletik naik bae aing paeh-paeh hirup-hirup geus datang ka luhur ngaragakeun maneh beug we ya teh naon tah ku yakin ka ilmu sarua aja pene geus gitu ngawirid naik ke tanggal kalapan naik datang ka luhur nya embu ngaragakeun maneh endahan ngaladogan set kumaha datang ka kuari nu ngajadikeun satpam acan tah ya Allah ilmu datang ka kos gitu teh ilmu itu ilmu teh kudu dicoba tuh lamun ilmu pencak coba datang ke kaulinan naon ya kaulinan kata tunjak-tonjok tungkas tangkis golok ayo golok lamun geus dipagahan makan berani main golok di luhur main golok di handap ayo udah kumaha ge berani lantaran geus dipelajari jeung deui guruna lamun misalnya saya main di handap zuat kabacok nyana bisaeun kitu teh guru sia maka karek sakitu bae ge cekel usap beres karek guru beneran ieu mah sasatak kabacok yeuh sia mah kena ieu kumaha geus kieu wallahu alam guru teteng bertanggung jawab guru geus di guruan kos itu mah teu bertanggung jawab atuh guru waduh teu beres tau guru ya Allah ya Rabbi eta guru pencak kesaktian Indonesia ieu terketahui nu sabenerna mah zaman Belanda nya orang Belanda jarago orang Indonesia mah sebab orang Indonesia mah lamun eleh dihareupan di tukang dibongohnya nama awas aing eleh dihareup ayo sia iraha sia peureumna ku aing kadek sia blon kan kos kitu ngaranna tah eta urang Indonesia tah ieu aya nu ngajagana kuat nama kuat imah misah nu ngajagaanana ayat tur kuat cuman imun molor hees tita ngajagaan hees teh terjadi eta lain lamun aya jelema nu ngajagaan imah aja dipaling nyanana hees pigueur hirzi teu dipotong leungeun nu malingna tuh atawa gagah-gagah nama kawiyun naimun wa mugolakun itu lawangna ditutup dikunci nyanana sarua kuat hees tur dikunci sarua bae oh mau dibuka mah etalah wa illa fala jadi lamun aya maling ulah dihukumi sendiri laporkeun kanu berwajib polisi bawalah ku polisi ka kejaksaan didinyalah mulai diperiksa keabsahanana iraha malingna di mana aya penjaga eueuh beurang teu peuting penjagana kumaha arak engke kanyawan engke diputus ku hakim oh pigueur hirzi berarti teu dipotong oh hirzi potong gitu polisi mah di urang mah lain titah ngaberesan negara secara Islam di urang mah ngamankeun bahasana ge ngamankeun jadi nu penting aman di kumaha teh di kumaha nya nama asal aman bae negara sebab dina mah ti ditu ge ngamankeun sakadar ngamankeun maling penting ulah kanyawan aman beres geus polisi ngamankeun doang nya nama aya orkes joget penting aman lain-lainnya nama lain diperintah tita dakwah ngamankeun mabok penting ulah kajauhan ku sasa aman komo lamun nyana dibere aman sentausa saya jadi di negara urang teh ya polisi eta teh penjaga negara dalam negeri sakadar ngamankeun ulah aya huru-hara eueuh motif agama
kan ngamankeun doang. Matak ieu urang kuari serba salah sebab aya pengamannya. Nek kumaha ge teu bisa kebab lantaran nyana sakadar ngamankeun negara. Ulah milu ka dieu, ulah milu ka ditu sebab negara urang negara demokrasi. Geus kulantaran ngamankeun masjid besi aya nu nyerang amankeun, gereja ge amankeun, kelenteng amankeun, vihara amankeun, rangda amankeun. Nu penting aman. Ini bahaya nih jahil nih. Kamu aman kan? Saya aman kan? Udah di rumah saya aja ya. Aman udah. Yang penting aman ya. Eta negara urang geus kitu. Itu bisa diandalkan yang berjuang tuh bisa. Sakadar ngamankeun. Gitu di negara orang sarua abri ge. Mantap. Nu ngendalikeunana lamun nu ngendalikeunana atuh nasionalis milu. Nu ngendalikeunana di urang teh kitu komunis milu. Nu ngendalikeunana kapitalis milu. Nu ngendalikeunana muslim bakal milu. Sebab di henteu-henteu ge muslim mah aya kecenderungan bae ke agama lamun nu kuat. Selama ieu urang boga presiden teh ya kieu-kieu bae. Jadi napas agama na teh ka dieu ka ditu. Ketika Islam milu ka Islam. Ketika itu naon ngaranna Kristen milu ka Kristen. Itu jelas. Larangan-larangan. Sebab kabeh kudu diais. Sanggup los, teh sanggup ulah. Iku kudu jago jadi presiden di Indonesia mah jago zohir jago batin. Eta hesena. Sebab nagarana lain negara Al-Qur'anul Karim. Mangga bae. Betah atuh los teruskeun ka negara urang ieu. Teu betah atuh terserah urang. Dikumahakeun ieu negara? Mangga. Kumaha lamun imahna ngahiji wa muttasilatun hirzun ma'iglakihi wa hafizin walau na'i lamun imah ngahiji perumahan narempel sama imah sabilik kuduaan imah RSS teman. Rumah sangat sempit. Ai imana anu kelas miliar batun teh di dieu beta kedaton imah teh atuh geus ngahiji hiji-hiji. Terus ka ditu Gading, terus Kelapa Gading wae eta batu hiji-hiji. Tah nu meulina ge atuh nu baroga duit deui bae, nya meulina ge teh hiji, dua, tilu, nya meulina ge. Lah jang jualeun deui sarua bae. Ari kitu mah iman urang ngahiji. Sempit. Atawa lembur di lembur urang ngahiji. Ngan kuari mah lembur teh sanajan imah ngahiji kos misah. Jadi urang teh kuari geus berubah 180 derajat. Kamari ieu keur kula masih leutik keneh aya jelema nurunkeun kenteng salembur. Naikkeun kenteng salembur. Imah bisa dipindahkeun digotong salembur ngagotong imah. Di imah lagi mah kayu ieu. Bo inget bae. Imah da dipindahkeun jauh bangsa 10 meter digarotong ku masyarakat. 1 2 3 brek 1 2 3 brek ieu pindahkeun. Kapindahkeun imah. Eta teh kunaon eta ku bersatuna. Sumur hiji ku kabehan. Kagal warungnya salembur teh paling hiji paling dua. Warung salembur hiji paling dua. Eta teh kos kari itu sarapuk, jelema teh sarapuk. Masyaallah, nikmat sarapuk.
urang dia ngaranna Cilongok Ciwaru, urang kidul Gardu tuh jalan jauh kan ti dia ka ditu. Di ditu aya anu endeu kabangun imah naikeun kenteng. Masyaallah lillahi taala. Allahu akbar. Kadari teu milu. Nurunkeun kenteng sarua bae. Masang reng geus teu kudu make hese-hese. Asal dibere ukuranana bae mantak nyaho baheula ka ukuran eta ge reng lantaran pernah nyaksian. Tinggal nyieun bae eta make awit hese-hese tata ukuran sakieu asal dikitukeun sret tadinya prok sret prok kitu nyaho teh baheula. Keletik sok naleukeun we jaheuh masyaallah eta kebersamaan imah jarau silih jaga tapi kuari imah nempel saling curiga imah nempel saling curiga imah deket saling curiga boro-boro jeung dengdengeun kakak adik saling curiga boro-boro kakak adik salaki jeung pamajikan silih curiga goblok teh coba. So, pamajikan ada teu beudak nyimpen duit salah sok leungit bae orang salakina. Salakina deui sarua mun nyimpen duit teu menang samarangan leungit bae horeng pamajikanana akibat tina silih paling otomatis silih curiga. Geus teu nyaman teh hirup kos kitu tah. Teu nyaman teh hirup. Kurang orang Aisyah imah mah tuh bebeja kak tadi kula jogot duit seberapa duit data aya 1.000 2.000 bag-balanya oh masalah isuk nyokot deui 1.000 2.000 masalah giliran bae nyokot da 500.000 tuh bebeja kakak leungit duit seberapa 500.000 ih gaho kayak sabulan leungit deui bebeja di 1 juta jaga ka leungit ih gaho meunang be 4 bulan meuli emas. Cek salah kira Aisyah balik emas. Ya tuh milik mah diatur ku Allah. Belah nggak dalil. Sia teh orang Lampung. Aja barak anak marana kan di dieu. Tuh geus kos kararitu. Nah. Imam muttasilatun ngahiji. Berarti kan silih jaga ngahiji mah. Mantak alamun di kitu perumahan mah aya satpama. Urang didinya beta di Talaga aya satpam. Komo ka dieu mah ka BSD. BSD 1 2 aya satpam. Eta penjaga keamanan. Mun urang dek asup kadinya teh tanya ku satpam mau kunjungan ke rumah siapa. Oh. Bawa KTP enggak, lamun asing. Ya, kecuali biasanya nanya. Nah eta penjaga nu kos kitu ngaranna. Di lembur makan teh penjaga di lembur mah tapi ngahiji. Baheula makan silih jaga. Islamun aya tatangga teh mah ieu bangun sarepi amat cenah tatangga ka mana ya? Oh, kakarak nanya. Heueuh nya mah keur nyaba, masyaallah, kurang teu bebeja dijaga antakan ku tetangga. Baheula makan kos kitu. Kuari mah eta mah kasarepi amat teh apa malingan gitu. Bila perlunya apa malingana. Ih, negara urang teh geus saling curiga. Sesama tetangga saling curiga. Asup ka masjid geus teu aman. Asup ka masjid teh lain khusus salat sendal. Aing sendal ieu geus sok leungit. Asup ka masjid geus teu aman berarti kan eta ka masjid teu rek salat kabeh. Teu salat kabeh berarti aya macem-macem eta indikator-indikator. Tuh kan. Ai ka dieu mah ka majelis ieu tilok aya anu engka dengem leungit sendal tilok lantaran sendalna jepit kabeh. Modoh lah sakieu teh deuk kae dolo bos malah masa sebelah lain. Berarti tertanda nu ngaraji ka dieu sarusak kabeh. Heuh mah susah mah beban ja. Beban. Sebenarnya ka sedal jepit nage nu anakna hiji nu kakana hiji. Jadi sebelah beureum sebelah hideung. Geus nya pede bae nya mah kocrek. Turun, make nu bener tolol tuh coba. Imahna hiji muttasilah. Lamun imahna ditutup tur aya nu ngajagaan sanajan hees eta termasuk hirzun
pamalingan asup ka lembur, kemudian di lembur teh aya nu sok ngajagaan, tandang aya nu ngajagaan, aya anu sok nongkrong, berarti naon tah ngaranna? Hah? Ronda. Aya nu ngaronda nongkrong. Oh, berarti giliran RT anu ronda, eta anu ngarondaan ge eta termasuk penjaga. Imah dikunci nu ronda aya kabeneran aya pamalingan asup ka hiji imah atuh papinter-pinter bae jeung pamalingan nu ronda ka ditu pamalingan ka dieu nu ronda ka dieu pamalingan ka ditu atuh kitu kitu bae geus tah giliran nu ronda kan nu ronda mah kitu nu ronda mah nyaho-nyaho dangdeur sabaris eueuh bae cak nu boga dangdeur teh aing mah mending teh di rondaan budak dangdeur aing eta do ronda eta pagaweanan jadi orang teh mah tuh pagar makan tanaman cak nu ronda teh sawira dangdeur teu embe-embe acan kitu ngomongna deui geus tah ieu pamalingan asup ka lembur padahal aya nu ronda berarti pihir sih namun benang potong leungeunna sanajan nu rondana hees walau naib wa ma'fatihi wa naumihi garu hirzin lailan lamun imahna ngahiji di lembur tur aya nu ngajagaan ronda ngan dibuka imanan teh ditutup teh dikunci. Iya termasuk lain pihir imah ti penting mah kudu dikunci bae tutup wa kada harus gitu kayak ada berang tetep bae ari urangna lengah mah atuh asup bae pamalingan ku ari mah pamalingan ti berang los jelema karyawan di ka pabrik dikaluarkeun motor ka hareupeun kontrakan atawa ka hareupeun imahna kemudian dipanaskan jatuhkan pamalingan ngintip bae motor geus panas eta karyawan nyokot pet heula ka jero atawa ieu helm semet ka jero doang helm geus aya di meja tengah kaluar deui keluar motor pamalingan ya cek palingan geus panas motor mantep ya cek kana ieu geus dipanaskeun ku nu bogana tiga sedur bae tinggal nu boga bae neuleuh hoi cak pamalingan dadah hoi berbae bari pamalingan kos kitu ibu-ibu atau bapak-bapak sok ka Indomaret sok lah 10 menit ge henteu jaba balanjana ge lah sapira aya hiji perkara nu dibeli keluar motor geus eueuh pamalingan teh ti beurang ku ari masyaallah geus teu isin-isin maling ti beurang geus teu sia-sia maling teh ti beurang deres tabah urusanana motor kolektor keur parkir di sisi sawah diasupkeun bae ku jara ngan eta hebat pamalingan nu boga kolektor da kan ka ditu ka imah punyana biasa deui dihirupeun heula pacak babaturanana we emang kolektor kana padahal maling eta bisaan eta niru-niru nu boga kolektor ini dia atuh ditaranya ku babaturan ge. Geus atuh memang can balik, can heulanan dia tanggung kan geus ari itu defuakeun ka mobil jangan teh. Kadinya nu bogana ai kolektor ai geuh. Tadi kan ngadu aing mah dudud di mana? Ingkeur dahar. Ceker suga teh pamang. Tuh coba nu kumaha coba. Halalin terjasa. Ya Allah ya Rabbi. Deres keneh tamah maling motor di Indomaret maling motor keur dipanaskeun kitu keneh mobil deres DPR mah di meja maling di meja nya mah PNS mah make birokrasi maling teh teu ararisieun ka rakyat dereslah rakyat mah Allah mah sami'un alim sami'un basir neleukeun nyana hei dedi cak Allah mun dedi teh mah eta neraka sia
tadi dideleukeun ku Allah teh isina. Masya Allah kan. Atuh nu aya imanan anu isi ge imanan mah tuh justru jadi DPR teh hayang kietana. Hendak teu wauh bae lajeng masyarakat, embung ka pangijeng masyarakat. Naon sebabna? Sebab nyana boga salah. Lamun nyana teu boga salah jeung masyarakat ngahiji biasa. Kulantaran nyana boga salah asa dideleukeun bae ku masyarakat tarolah keur jeung Allah mah teu. Nyana teu ngahiji jeung masyarakat sebab asa dideleukeun kasalahan nyana. Perasaan mah bisa dibobodok. Nu mantak ku ari bupati gubernur tengah hiji teh lantaran boga rarasa. Kos gitulah negara urang teh. Asal asup kadinya boro-boro nulain kiai korupsi bae. Geus disiapkeun birokrasi cara-cara korupsi. Mantak sakola ge eta teh sakola jadi jang ngabebener nagara jang cara bagaimana supaya korupsi tidak ketahuan. Eta sakola teh kos itu. Ya Allah, ya Rabb. Enterek minterkeun bangsa. Buku nu baheula mah pan diturunkeun kelas 1 2 3 genep. Ieu bukuna aja ieu kene palinter kan jelema. Terus diturunkeun di palinter. Jakula ge make buku urut kakak kula teteh kula nu baheula. Oh ieu Taman Pamekarja eta kene. Terus bae ilmu alam ja eta kene. Kuari mah teu bisa lantaran tidak ada gegetun. Iya tidak bisa menggeget dia. Terek pinter gitu. Masya Allah. Kos gitulah bentuk negara urang betah. Aduh masalah. Ini kerja kita doang. Lah cenah kitu ku dicaritakeun. Emang kunaon? Geus leuwih nyawa kula ai kitu ona. Ai itu kula masa kelumit bae tu pinteran ente kos kitu mah. Jaing yang disia. Ieu negara urang. Ieu cerita pamalingan. Itu bohongan aya babna bab maling. Koreng urang kabehan pamalingan. Asal jadi pemerintah berarti jadi pamalingan. Jadi polisi raja maling. Abri mbahna maling. Pancen kiai kitu amat. Itu nyaho aing. Nyaho jasa ka polisi lamun dibukakeun bahwa cara-cara malingnya nyaho. Moal. Tidak boleh dong. Membongkar aib seseorang gak boleh. Abri ya tuh nyaho jasa aja malingna. Ngan kajin teh urusan nyana mangpaatna baja aya. Atuh polisi kamangpaatanana aya ngajagaan negara jeung kadang-kadang aya ngabantuanana. Kitu keneh abri. Geus aya mangpaatna kajin. Ke hitung-hitungan mah di akhirat mah terakhir. Hitung-hitunganana bener jeung salah nangkel di akhirat. Ya abri gaya nu bener, polisi gaya nu bener. Hiji dua malah tina 1000 hiji meureun aya. Loba amat heuh situlah pokokna. Supaya jangan gak jagaan, nu joget jagaan, nu mabok jagaan, nu zina jagaan. Iya, pengalihan lantaran di Jakarta di bombardir, aya ge di hotel, jagaan ku polisi hotel. Ngajagaan wis ida. Tuh, di anu digelar deui ngajagaan. Baheula mah di saritem dijagaan. Tuh. Ya, polisi boga ngajagaan ngamankeun baik nu bener maupun nu jahat. Yang penting aman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah
fa'asallahu an ya'tiya bil fath aw amrin min 'indihi fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Wallahu a'lamu bimuradi. Fatara maka ningali sira Muhammad alladzina ingong akeh kang ikut tetep ing dalam pirang-pirang atine alladzina maradun utai gering dha'fu tiqadin tegese lemah pertekadan. Abdullah bin Ubay al-Munafiq ya ki Abdullah bin Ubay al-Munafiq kang munafik yusariuna ale age-agean ya alladzina kabatihi ing dalam Yahud lan Nasrani lan Nasara fi mualatihim tegese ing dalam asia-asian ing Yahudi Nasara yaquluna ale ngucap ya alladzina fi qulubihim maradun muta'adzirina an halakang sasadu kabeh an saking mualat nakhsha tusibana ing labana akhsha wa di ingsun sadaya nyentang ngenani na ingsun sadaya dairatun apa bencana yaduru bihadaru kang muter biha kalawan daerah apa dahru ben apa daru zaman alaina ing atas ingsun sadaya min jadabin saking paila au galabatin atawa dan lindi walayati Muhammadin lan lale orang sempurna apa perkara Muhammad atu palaya miruna maka ngaembargo atau ngabekot aya Yahudi lan Nasrani na ingsun sadaya atau maka orang ngayakeun papanganan ya Yahudi Nasrani na ingsun sadaya qala ta'ala ngadaw Allah ta'ala fa'asallah maka manawasaf Allah iku yantankan ya Allah bil fatih kalawan ngamenangkeun bin nafsi tegese kalawan nulungi nabihi kalawan kadue nabi Allah liazari dinihi kena ngalahirkeun agamana Allah amri min ini atawa perkara kang tetep saking sanding Allah bihat kisatil munafikin kalawan ngabuka ada ngarumpak tutup ongkang munafik kabeh waktu dhahihim lan kama melehe iya munafikin payusbihu magadadi yang munafikin gabe alama asaru ing atase barang kang nyamarkeun yang munafikin gabe piampusim dalam pirang awak ing dalam pirang atine munafikin minasyaki yatana saking mangmang wa mualatil kufar lan asia-asian ing pirang-pirang kafir nadimina iku kang kaduhung kabeh. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Wallahu a'lamu bimuradihi wa yaqululan ngucap bi rabbika lawan den baca ropa istinapan ala istinab biwawin wa duna kalawan wawulan oranana wawu wa yaqulu atawa yaqulu bin nasbi kalan kalawan den mazana aslan den baca nasab aqtafana den atabakeun alayati ing atas lapan yatia wa yaqululan ngucap sapa alladzina wa amanu kang padang imankeun ya alladzina kabeh li ba'dihim kalu setengah ya alladzina idza hutika satum tatkala den langgar opo itu tutup ya munafikin ta'ajjuban karena ada ta'ajjub ulai anda tahu-tahu kila samudayane wong alladzina iku ake aqsamu kang pada sarumpaya alladzina kabeh bilaing Allah jada imanim kalawan nemen pirang sumpah ya alladzina goya tajhadim kalawan katog ittihade atau nemen-nemene alladzina fiha ing dalam iman innahum la ma'akum ing satuhune alladzina ikut tetap sumertana sira kabeh fi dini dalam agama qala ta'ala ngadaw Allah ta'ala ing lafal habitat a'maluhum habitat lebur batalat tegese batal afa amaluhum pirang-pirang amale alladzina salihatu kang saleh fa asbahu maka dadi alladzina sariku dadi alladzina khasirin iku kang tuna kabeh di dunya ing dunya bil fasihati bil fadihati kalawan dan memeleh al akhirat dalam akhirat bil iqabi kalawan dan siksa
kamari Gusti Allah geus ngajelaskeun sing hade ulah aya dedeh-dedehan jeung asih-asihan larangan keras antara mukminin jeung kafirin aya larangan ulah nyieun pamimpin ti golongan Yahudi jeung Nasrani ulah bersama sakala ieu teh terus berjalan sampai yaumul qiyamah ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman di Indonesia khususna kiwari la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ulah rek ngajaradikeun Yahudi jeung Nasrani sebagai wali-wali, sebagai pemimpin-pemimpin, pengurus-pengurus. Ulah bae sama sakali. Nyana mah ba'duhum auliya'u ba'd. Sebahagian Yahudi jeung Nasrani eta dedeh-dedehan asih-asihan. Aya persekongkolan lantaran nyana sarua dina pada kupurna. Geus Yahudi jeung Nasrani mah memang ngahaja nyana teh adek ngahancurkeun Islam. Tiba heula terus datang ka kuari huhahehe ge tetep bedek ngahancurkeun Islam. Di zaman Kangjeng Nabi diutus datang ka kuari terus berusaha dibeakeun Islam. Tapi kersading Gusti masih keneh boro-boro diurang. Di Amerika nage Islam teh aya. Di Inggris Islam malah beki kuat ayeuna. Di Jerman Islam aya. Di Perancis malah keur nyieun masjid ayeuna di Perancis. Ieu hese dileungitkeun moal bisa atuh terus bae agama ke geus tereh jasa ka kiamat kakarak. Geus eueuh pasantren kos kieu. Aya ge bangsa pesantren-pesantren anu ngan sakadar ngaran pesantren unggul di jero nama nu lain ngaji. Terus kabawa arahna ka liberal ka ditu. Terus kabawa ka kapitalis ka ditu. Eta kakarak terjadi kiamat. Kuari mah paling kacau-kacau bae. Kacau mah pasti jasa. Tapi masih kene aya nu handal, aya nu kene nu handle, aya kene anu gagah. Urang mun ngadenge Osama bae ge masih kene alhamdulillahirabbil. Urang ngadenge kitu Saddam Hussein. Hudang dunia kabeh alhamdulillahirabbil alamin. Kuari lumayan, lain lumayan. Najib ge sakitu ge lumayan walaupun diisukeun aya persekongkolan tapi tetap gerak-gerakna masih keneh eksis, masih keneh hebat, masih keneh luar biasa. Nah iyalah dunia Islam kuari keur dibombardir. Geus teu nyaho naon-naon Yahudi mah, pokona hancurkeun. Geus sabaraha negara nu diajurkeun tanpa pamrih. Geus pugu Irak sasaran kedua negara nu paling kuat adalah Iran tetep bae bakal jasa bakal dibom ku Amerika moal mang-mang deui bakal jasa tinggal tunggu waktuna bae memantaknya nama daripada lemah maningan terus bae ngalawan sebab lemah jeung gagah terus dibom bae mulai ti kuari dididik budak ti SD keneh supaya resep perang di Iran mah sebab sasaran setelah Irak adalah Iran. Engke beres Iran Cikupa tuh. Panggilan nama lodar orang Cikupa geus pokona. Sebab di dinya aya citra. Nah eta pusatna di dinya. Masyaallah. Di ditu make senjata anu ampuh F150 ari urang Cikupana make pepletokan cegah. Mangkaning takal darawakna geus eueuh. Geus siap bae nasib urang Cikupa mah kumaha bae. Nah ieu lain lalagaan ieu teh. Diincer Indonesia teh sebab mayoritasna Islam, Islamna termasuk kuat. Lain lalagaan ieu teh. Islam termasuk sadunia teh termasuk kuat Indonesia. Aya satu keanehan di Amerika teh di Pentagonnya ngarobrol musyawarah para seton-seton. Ada apa ini di Indonesia? Geus sabaraha puluh tahun, geus sabaraha triliun nya ngabeakeun danana jang kristenisasi Indonesia ya tapi tetep teger bae. Maut ieu col muncul deui. Maut ieu col muncul deui. Masyaallah alhamdulillahirabbil alamin sangkilang bok-bok nagarana rakyat nama tetep utuh. Di ais kunyana negarana pemerintahanana rakyatna tetap anti Amerika
kajian deui ku kumaha ge nu penting mah sarolat gararaji ibadah geus biasa kitu pokokna mah ke ujung-ujungna mah tenang we perang we kajian ku kumaha yakin jasa ieu mah perang jasa yakin jasa lain 100% deui mah 100 sama 100 lah perang jasa ieu mah kumaha teu perang atuh deuk kumaha teu perang mimiti perang pasti jeung pemerintah ieu mah di Indonesia mah lantaran pemerintahan geus benar-benar liberal ai rakyatna masih kene make Quran berarti pajiin pemerintah kakenca masyarakat kakatuhu diais kiai-kiaina supaya masuk liberal hiji dua asup deui ka urang nu diliberalkeun 50 dibawa ke Amerika dibere dididik ditanggal liberalkeun jil ngaranna tetep bae datang ka urang disengserikeun ku santri bergerak sia di ditu mal bisa haram marhaba bida marhaba malah embat marhabana dicelinyana deui teu bisa kajian Indonesia heran ya heran nyana teh heran di negara lain mah teu kieu-kieu teuing tapi di Indonesia masyaallah tita ulah ta ila hadarati geus ku Muhammadiyah geus ku Persis geus ku PKS geus tita ulah malah make sapeker ila hadarati sial cek cenah teh tetep bae teu bisa bingung di Amerika geus triliunan ieu teh misionaris lagi anu di Belanda nu di Sukabumi teh anu di Belanda malah asup Islam anu di Bandung nu kuari keur ka urang umurna 60 tahun anu jadi besan LB Murdadi malah ngaco luar biasa termasuk Irene eta ge termasuk luar biasa dan sederetan misionaris anu bener-bener boga misi ti Vatikan ti Roma ka urang marah asup Islam aya naon di Indonesia luar biasa istimewa alhamdulillahirabbil alamin seger bae di Indonesia komo muludan mah dog beres bawa berkat gua seger eta ih kita bisa dileugitkeun teu bisa mata kalau mau nanyakeun pasar Cikupa jeung pasar Kemis ieu sih iraha nyenggolna tukang cau caknya ketika bulan Maulud datang ka cau nu petot beak kabeh berkah Kangjeng Nabi cau nu petot bae beak geus pokona nu disebut cau hansip teh beak kabeh berkah mulut insyaallah eseun di Indonesia mah lain lalagaan sebab di golongannya anak malah sudomo teh lain jelema leutik kemudian nyana teh diutus ku Vatikan ka dieu titah ngakristenkeun Indonesia kristenisasi modalnya na bage miliaran encan ti ditu dibere hidayah ku Gusti Allah asup Islam nyana kuari ngomong na Islam bae cek nyana teh jangan sekali-kali ikut agama Kristen salah itu cek nyana salah komo imanu di Bandung teh Matius ngomong nage salah total orang yang masuk Kristen itu salah sebab tidak ada instruksi dari Tuhan bahwa Isa adalah Tuhan tidak ada lamun dibacakan sejarah nanti memeh Kangjeng Nabi timemeh Kangjeng Nabi 300 tahun sebelum Kangjeng 350 tahun sebelum Kangjeng Nabi eta teh aya kitu perkumpulan dewan-dewan gereja ngabahas tentang ketuhanan yang asli dibahas bahwa Isa mah bukan Tuhan dicerca langsung harus dituhankan tak iya anu besar nu gede-gedean mah setelah Konstantinopel tak eta teh anu trinitas Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi kita bingung ketika Tuhan itu kan satu. Maka yang tiga kita jadikan satu. Kumaha sih eta heran? Heran mah tilu jadi hiji. Nah, iyalah maka Konstantinopel teh aya tilu. Aya Konstantinopel 1 musyawarah pertama pada tahun sekian, yang kedua, yang ketiga. Nah ieu kuari teh geus berjumlah 12 kali kumpulan gereja dunia. Jangan jangan mengkaburkan Tuhan yang asli. Tidak ada instruksi dari Allah bahwa Isa adalah Tuhan, tidak ada. Maryam adalah bukan Tuhan. Roh Kudus Jibril adalah bukan Tuhan. Di Injil asli nama Bibelna kos kitu tah kuari dipengkol-pengkol ke Sudomo nyana ngomong, Matius ngomong, dan berbagai misionaris nu baheula ngiristenkeun Indonesia ngomong salah itu. Coba gedengekeun pidatona.
Nah iyalah nu mantap kurang aneh ieu kuari di urang teh Kristen teh berkembang padahal geus disalah-salahkeun geus dilain-lainkeun aslina Injil mah Tuhan adalah Allah Subhanahu. Nabi Isa adalah seorang rasul utusannya tidak berbeda dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan kulantaran kerajaan kaisar kekaisaranana dek ditimbulkeun deui sedangkeun cak Kangjeng Nabi la kaisara ba'dahu eueuh kaisar sabada paehna kaisar tidak ada cak Kangjeng Nabi la kaisara la kisra ba'da mauti tidak ada kisra setelah mati kisra cak Kangjeng Nabi bener ti Kangjeng Nabi eueuh kaisar jeung eueuh kisra nah ka dieu kakaisaran teh bahasa Kangjeng Nabi kaisar di urang mah kaisar kekaisaran teh geus mentak hayang timbul deui melalui dewan-dewan gereja itulah disebut konsili adalah kumpulan-kumpulan dewan-dewan gereja dek ngaburkeun Tuhan anu asli terus ti mimiti kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh nah setelah katujuh ti Paus Yohanes nu kamari modar. Nah, kuari timbul deui geus aya konsili anu kesekian kalina. Ieu kuari teh kuari keur mejeuna luar biasa anu kunyana diulah-ulah zina, diulah-ulah seks, malah nyana kamari skandal seks. Nyanana pausna coba. Nu kunyana diulah-ulah, orang suci mah teu meunang jeung awewe. Ai ieu hudang? Bingung nyana jadi jelema suci hayang tapi nu ieu hayang disucikeun deui. Masya Allah. Nah guys kan baik mah urusannya anak dek nipu orang kama dek nipu Al-Quran dek nipu mukminin pek urusannya anak urusan orang mah urusan orang baik orang nu mayoritas Islam di Indonesia sing hade la tatakhizu ulah ngajadikeun maraneh kabeh al yahuda wan nasara aulia RT ulah Nasrani RW ulah Nasrani lurah camat ulah Yahudi Nasrani bupati ulah Yahudi Nasrani terus sampai presiden ulah alhamdulillah di urang mah teu pernah aya presiden Nasrani teu pernah aya presiden Yahudi teu pernah ngan diluhureun presiden aya aduh leuwih parah tuh boneka-boneka aya di urang teh. Kitu memang keayaan Indonesia mah ieu mah sakadar nyaho bae. Asal nyaho bae bahwa negara urang mah dikuasai ku eta, ku bule. Nu kuari mah hideung. Tah di urang tetap Islam tapi berusaha nyana supaya ulah mengenal Al-Qur'an. Liberalkeun. Kapitaliskeun yeuh negara teh. Maka nini urang baheula ngomong ceng sing hade engke mah unggal masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja lain kasap nini urang lantaran penggede di luhur setelah berjuang ieu menandatangani demokrasi nah ieu demokrasi teh kos kieu ye nya dengan hak asasi manusia HAM teu anggeus urusanana tetep we nu gede makin gede nu leutik makin leutik nu gede ngegelek ka nu leutik nyepak ngikut ka nu leutik ieu adalah HAM kos ieu urusanana sapira hukum buatan manusia moal aya hukum nu paling jujur jeung adil kecuali nu boga hukumna nu nyieun hukum Allah Subhanahu wa ta'ala urang geus teu percaya ka hukum Al-Qur'an malah percayaan ka hukum buatan manusia nu bisa digulak-gilekeun nu taun ieu mah kieu taun itu mah kitu buatan manusia eta nu ku urang dipercayai ai Qur'an mah nu paten ti Gusti Allah urang kurang percaya ngomong doang percaya buktina teu dilaksanakeun buktina teu dilaksanakeun ieu teh eueuh hiji hukum anu tertera menang ti Al-Qur'anul Karim eueuh berarti negara urang teh bisa disebutkan negara bok-brok. Jadi bok-brok bin eta negara tapi urang nama alhamdulillahirabbil alamin di tengah-tengah kebok-brokan negara lantaran nyata make Al-Qur'an berarti bok-brok teu make Al-Qur'an teh make buatan manusia di tengah-tengah kebok-brokan pemerintah tapi tetep bae anu dijadikeun wali ku Gusti Allah rakyat teh anu geus 12 kali jadi wali teh wali
aya dijadikeun ulama sholihin loba sholihin dan lain-lain sebagainya. Iyalah di tengah-tengah kebok-brokan negara tapi alhamdulillahirabbil urang bisa ngadengikeun Al-Qur'an, bisa ngajelaskeun Al-Qur'an. Bahkan anu make mah kajen teuing batur mah aing mah embung atuh aing kudu ambalayah mah jeung geus tereh paeh kredit aing mah moal aing mah bunga bank aing mah moal gejen teuing yang sia tah mah urusan ngamajukeun negara majukeun ku sia aing mah nyaho sadepa deui nyaho dua depa deui bakal paeh nu geus bak geus loba tah di Indonesia mah nu kos karar itu mantan pemerintah bae mantan DPR mantan pemerintah ngaromong kerja di pemerintah mah cedak kula aut-autan kiai kula mah hayang ieu tobat kumaha carana tobat dibere ku kula jalan berarti kan eta di jero hate leutikna mah nyana kerja di pemerintah ge ceurik leutik sabarang ceurik bertentangan camat bae ge loba nu bertentangan jeung nuranina sarua bupati ge di nuranina mah aing teh jalain ki didikan awal nama basic nama ieu teh alif jabar abe jabar ba ieu teh lain kieu tapi ka dieuna nah kulantaran nafsu tak bae eureun jadi bupatina atawa geus kolot masih keneh ngan geus kolot merenung nyana eta kos kitu teh hese lain lalagaan lamun lain hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ieu ulah sekali-kali di urang henteu alhamdulillah walaupun di monopoli ku nyana bodoh nu penting mah urang kuari ngadirikeun sing hade ngadirikeun lurah sing hade nu nyahoeun ka alif jabar abe jabar ba aba mim jabar ta ma ta jabar ta mata sing jare sia jabar ja sia mata sia sing hade ta itu kene bangsa bupatina gubernurna anu bener-bener cinta bangsa jeung negara nu bisa ngabangun ulah sambarangan atuh ieu hartina ai bagus jeung jujur jasa mah moal ngan lumayan bae di tengah-tengah keur brok aya nu lumayan urang di jero nu lumayan abeh ngeunaheun lalugina teu pati hararedang teuing ka pasar ngeunaheun urus surat menyurat ka kantor aya nu ngurusan urang ngaji aman ka masjid berjamaah salat Jumat urang laluasa tah eta kos kitu tapan ngeunah di zaman Soeharto mapan kumaha gitu di zaman Soeharto loba itu instruksi gereja anu dipuatkeun melalui dewan melalui Soeharto trek putusan kudu terjemah teh eta di zaman Soeharto Pak kudu instruksi anu Jumat teh macam-macam kuari geus ada pereta batin geus ada henteu deui alhamdulillah tinggal kitu jeung kitu nah iyalah ulah sakali-kali deui nyen pamimpin Nasrani jeung Yahudi lantaran cak Allah indallaha la yahdil qaumaz jelema nu ngajadikeun pamimpin Yahudi jeung Nasrani zalim sedangkan cek Allah moal mere hidayah jeung petunjuk ka jelema nu zalim sing ade urang teh ulah termasuk jelema nu zalim fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya panyakitan aya lemah pertekadanan jeung keyakinan terhadap kepangeranan Allah jeung karasulan anjeun seperti Ki Abdullah bin Ubay anu bener-bener jadi tokoh munafik tak ieu bakal kadeu nyana engke gegeuraan nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani nyana bakal ngajadikeun Yahudi sebagai pemimpin ninggalkeun anjeun yaquluna ngomongna nakhsha tusibana dairah krempan urang kabehan besi kakeunaan ku bahaya ku bencana lamun urang teu nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani engke di akhir urang bakal kumaha sedengkeun kepemimpinan Muhammad teh can jelas can sampurna kakarak endek agag-agagan hungkul lah mani nyalindung ka nu jelas bae ieu antara Abdullah bin Ubay jeung Ubadah bin Somit cak sariwayat mah ieu teh keur pelebah kitu naon ngaranna Khandaq ketika tek Ubay Abdullah bin Ubay teh ya ngobrol jeung Ubadah bin Somit begitu ngobrol cek manehanana kieu Ubadah
jasa bener nama iya urang tepuguh dipimpin ku Muhammad perang sanggesa perang urang can karuhan menangging eleh mun urang eleh urang di embargo pan ku Yahudi hese dahar hese nginum dibekot ku Yahudi teh komo lamun kadituna urang paila hujan-hujan kabelah dituna teh kemarau panjang sedengkeun nu boga duit papan Yahudi jeung Nasrani lamun urang ayeuna nuturkeun Muhammad bae asana paeh kalaparan urang geus aing mah kajian kumaha ge deuk milu ka rombongan Yahudi bae kajian kumaha ge tetep bae eta padahal mah nyana tatadina babarengan jeung mukminin tapi ketika dak berhadapan jeung kafir nyana endahan ngadukung ka ditu Cak Ubadah bin Somit teh teu kitu. Cak Ubadah bin Somit kula mah ya kula ye kajen ku kumaha ge tetep bae deuk ngadukung mukmin kula. Geus lila hirup jadi Yahudi. Geus lila kula bergaul jeung Nasrani. Janu jelas urang teh ngan saukur nindes doang. Ja nu sabenerna mah kebenaran mah tetep aya di Muhammad, tetep bae aing geus lila hirup jadi Yahudi jeung jadi Nasrani. Kuari mah aing mah deuk berbalik. Aing deuk jeung Muhammad bae. Ubadah bin Somit mah bebeja ka Kangjeng Nabi. Kieu hampura Kangjeng. Lain kuna naon eta Abdullah bin Ubay pan bareng jeung mukminin datang ka ditu nama endahan milu ka ditu. Ta ieu mah kula sakadar bebeja. Kula mah ieu mentah hampura deuk terus berjuang jeung Kangjeng kajian kumaha. Tah aya kos kitu tah madak Abdullah bin Ubay mah ka kentong Yahudi tah caknya na teh caknya na munafik aing mah kajen kumaha ge deuk jeung Yahudi bae deuk kajadikeun pamimpin teh Yahudi moal Muhammad ka ditu na hese dahar panblon tah Abdullah tah eta teh keur diperbincangkeun kitu Kangjeng Nabi pan teu nyahoeun maka turunlah ayat Fatarul ladzina Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya gering aya panyakitan lemah pertekadanana nyana gegeraan bae dedeuhan asi-asian ngajadikeun pamimpin ka para Yahudi jeung Nasrani ieu bakal kadeule jelemana ngaranna Abdullah bin Ubay bin Salul nyahoan geus ku Kangjeng Nabi ngomongna kumaha nyana yaquluna nakhsa bari mentah hampura ya Kangjeng Nabi kami berbalik na ka Yahudi rombongan Abdullah bin Ubay kami berbalik na ka rombongan Yahudi teh ye kami terarempan antusibana dairah besing ke perputaran waktu aya paila kami lamun milu ka Yahudi mah deres we disuplai lamun perang eleh kami mah tetep bae pan dikucuran sedengkeun walayatimu amru Muhammadin can sampurna urusan Muhammad mah engke kaditu namun kami nuturkeun Muhammad fala yamiruna moal anu mere dahar nginum kami ke dibekot tah daripada kami dibekot di embargo maning kami mah milu ka rombongan Yahudi tarolol tak eta kos kitu tadi zaman perang 45 ge kamari emang teu saeutik kitu nu belok ka Belanda loba jasa anu tadina bangun tegerdak bae dibere susu doang susu dibere susu ku Belanda teh milu ka Belanda ngabocor-bocorkeun rahasia negara teu saeutik eta nu kos kari itu prajurit teh lah aing daripada paeh berjuang ja kieu-kieu keneh mendingan ieu bae geus puguh kacang aya susu aya malah aya susu nu eta ge aya teu saeutik teh diurang ge kos kari itu masyaallah ya kari atuh kiai ge sarua bae aing berjuang negakeun agama Allah deuk bae dipanggil ku Golkar dayahna ieu bae bae naik panggung hidup aing nu kamari mamawa takrib nu kamari mamawa riad ku ari mamawa anak map hidup pan eta teh ngahidup liberal ngaranna nu mantap kiai arah rembung ge lain teu bisa ngomong lain teu bisa naon jadi kos kitu teh ji pan aing ngagugulung Quran pan Quran mah bertolak belakang jeung eta demokrasi jadi Quran mah aya ge demokrasi teh di jero syariat ari ieu mah demokrasi teh jadi huluna jadi kadituna teh pan ieu teh pemerintahan pan lain Quran ai sapopoe nu dicekelan takrib jeung riad aya di panggung hedo sakala ditolol teh kiai morosot baralik santri baralik geus lain Quran deui baralik kiai Golkar rata-rata muridna baralik kabeh
nyana sok mikiran kunaonnya jaca aing cenah maca kitab gitu-gitu keneh ngajelaskeun gitu-gitu keneh hate sia kiai goblok emang golan pan ku sia teh dibilukeun hate sia ka demokrasi ham ka ditu pan nu dipabaca ku sia Quran disampaikeun ka santri Quran ai sia hidup-hidup tah eta Allah nalekeun tolol tah budak ngagugulung Quran tapi anu dihidup-hidup gitu Amerika nu dihidup-hidup Belanda tolol sama kiai itu nu lain kiai oh nah memang pinarakaeun sia cak lain kiai sial atuh kumaha tah hidup-hidup kos gitu ieu mah keur carita hukum nu asli mah Al-Qur'an dibawa ku kiai dikitabkeun jadi takrib jadi riyad kebelah dituna nu ku urang dibaca tadi kebelah dituna mah atuh ku Imam Syafi'i ayeuna ku jana ngan dibaca doang nu dipake eta kitabna salah tuh tanu mantak teu percaya ku masyarakat rukun wudu nu kaluar disungut kiai Golkar teu laku bae kajian hukum lagi di zaman Soeharto mamarahan nya marah tinggal marah aja teh Allah nu teu ngalakukeunana sabab naon lain disungut lain di hati ai hatena Golkar ai sungutna Quran itu bertolak belakang budak leutik yang ngisi ngan hitutan tut budak leutik hitutan besi teu kaharti salah hatena tah hate salah lain ngagungkeun Al-Qur'an deui tapi liberalisasi berarti ka dituna kristenisasi teh kiai anu ngahayu-hayu di dinya teh berarti ngangristenkeun kitu teh mun dijerokeun mah ku urang jangan teu aing mah sia katipu nya ge henteu ngan katipu sia teh yaho berarti sia ieu teh cenah aing mah ngan seukur dibere motor doang leg-leg ku sia motor oh jerona kos kitu teh cenah meureun teh mah zaman Soeharto zaman kuari mah mimbabi aola zaman kuari mah sawaun kana fi zaman Soeharto wa sawaun kana fi zamami fi zaman SBY iya pada bae ge iya ge weh ora beda emang konon sia mah aduh juri kurang mau numpak kuda bener ka dieu tah atuh ya isi mah kedel ngebengong konon ge ora iso ya ya Allah ya Rabbi Gusti tah namantak mangga bae endek mah ulah urang naon sababna aing disarekan ku atuh ku Gusti Allah los ya are endek los ai endek mah pek hayuh bae tuh sia ngagugulung nu kos karar itu Qur'anna dibacakeun ka santrina tapi nyana ngahayu-hayu hukum menang manusia lamun nyaon kiaina tukang ibadah hudang ti peuting isin berarti lain di hati lain disebut isin atuh oh dibawa dipapageun make sedan dihidup-hidup ku masyarakat hidup kiai wah aing hebat cek jadan dair naik kiai hidup nomor 2 hidup khairul umur ausatu aja jadan teh bang bagusna tengahna aing awewe nu tengahna mah aja tolol teh kiai aduh sagada dipapageun dibere 3-4 juta eta Quran kunyana geus dilindes dileungitkeun mantak teu percaya lah daripada aing santri nyeun yayasan aing emang orientasi ka dunia atau dunia bae terus pelumpatanana jeung pelampiasan nyeun yayasan aing kajian kumaha ge sanawiyah aing pelampiasan lain berangkat ti mimiti dekat didik jelema nyeun ibtidaiyah sanawiyah eta mah rada deres suka kitu mah eta nu pelampiasan santri aing baralik aing mah manying nyeun yayasan cek Allah tolol sia lain tobat ka aing endahan hayu gogolong ka situ beuki acur bae terus bae beki bau maknawi aya diambean mah tuh make minyak izeni maknawina hate jelema teu narima bau lantaran embung kanu bau-bau mah teu karasa lain tobat tambah leleb mun deuk make Al-Qur'an atuh bacakeun geus ngaraneh bae ka ditu tah nu sakola nu karuliah los kada ditu sok saya terus kendaraan moal kebeli paling 1000 tahun doang terus ayo santri-santri teh ulah ngadoakeun bae supaya aman ayo kudu milu aduh aing liwat dari tetetet ayo kiai sorban make udang-udang oh ieu mah liwat keur kampanye gula mah liwat deuk kayak gitu mah terus make sorban make jubah deui jubah mah para di salat kiai tolol
kula seuri bari jadela aing wau kasih eta ya bener aja acak-acakan ka dieu acak-acakan nang saang acak-acakan nang Allah atuh lantaran lain di hati lain di sumut beres tepuk di kos kitu geus lamun aya kiai nu hidup-hidupan kos kitu teu kudu didoakeun ku sasa uji ajur sorangan nafsan tusibana dairah kami manumantak ngadukung Yahudi ge lantaran rempan geus aya bencana datang paila teh eleh perang teh sedangkeun nuturkeun Muhammad macan jelas walayati Muhammadin geus kaditu namun kami aya kasusahan falaya miruna moalaya nu mere sogokan jeung daharan kadahareun jeung inuman atuh kami diembargo teu kuat mandak maningan milu ka Yahudi bae sakadar mikiran beuteung mah kos kitu mentak cek Allah fa'asallahu ayati bil fathi aw amrin min indi maka manawa Gusti Allah manawa ka Gusti Allah mah ieu adalah merupakan suatu kepastian lantaran di mana Allah dek ngadatangkeun kabagusan make bahasa paasa eta teh bahasa anu yakin jeung bahasa anu pasti jadi lain sakadar susuganan jeung boa-boa lain mamanawianan lain ngan bahasana bae faasa Allahu ayatia padahal manana teh yakin jeung pasti Allahu ayatia pasti Allah bakal ngadatangkeun bil pati kalawan kemenangan lamun jelema memperjuangkeun agama total memperjuangkeun agama telurak lirik kana dunia telurak lirik kana materi telurak lirik kana makhluk ta'asallahu ayatia bil pati pasti Allah bakal ngamenangkeun basi jasa ieu teh ta'asallahu ayatia bil pati ngamenangkeun lantaran Kanjeng Nabi Izhari diri keur ngajelaskeun keur ngaopenkeun keur ngebrehkeun ngalahirkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala pasti tadi ka Kanjeng Nabi teh dijelaskeun fa'asallahu ayatia bil fathi pasti Allah bakal mereka menangan ditulungan bin nasri li nabi bejakeun kitu Muhammad pasti ditulungan lantaran keur ngajelaskeun dakwah ngadakwahkeun nyampaikeun agama Allah nu asli ditulung ku Allah eta ka Kanjeng Nabi kuari ge sarua bae lamun ngajelaskeunana lamun manehanana memang liilai kalimatilana beneran ditulungan ku Allah geus sabaraha kali dibunuh Osama bin Laden tetep bae ditulungan bae dan sederetan para wali-wali Allah di zaman kamari ieu zaman kejayaan Islam di zaman Raden Patah anu pohara jasa ditulungan terus kabelah dieuna eleh naon sababna ta lantaran izhar dina ieu setengah-setengah kiai bae kuari boku urang kiai di deuleuna setengah-setengah agama 50% dunia 50% buktina ketika disogok daek ketika asup ka DPR jana kiai padahal mah geus lain ngagugulung agama deui ketika kiai jadi bupati geus teu ngomongkeun agama deui agama hanya jadi lipen doang padahal di jero nama deuk ngerau keuntungan proyek piciu tuh mantak ieu Yahudi jeung Nasrani teh nya kelemahan Islam adalah duit cakena dibere ku nya deuk ieu naon majelis bangun nya naon deui sekolah bangun nyeuneuy pondok pesantren bangun tak setelah dibangun lek bae menang ti Nasrani nyieun nya gereja belah dinya geus bae bisa ngomong cau au minimal cicing cak Yahudi jeung Nasrani teh sia aing nyieun gereja dinya eueun bisa ngomong lantaran eta masjid geus dipangnyieunkeun negara kita kan demokrasi atuh udah sama-sama saya dukung kamu sekarang saya dukung kamu endahan kiai na anu ceramah saudara-saudara salantaran di negara urang mana negara demokrasi kamari urang dipanggieunkeun masjid saking mewahna urang beribadah atuh tenang bebas ngeunaheun naon salahna nyana deuk nyieun gereja belah dinya yuk urang gotong royong di gerejanya tolong teh coba kiai goblok teh kiai aya
eta di Cisoka hiji kiaina Belaraja hiji kiaina nu kos sekarang itu teh pasar Kemis doang eueuh alhamdulillah di pasar Kemis mah can kasogok masalahna padahal ngarep-ngarep sarua bae nya aja jieu teh kumaha acak-acakan agama bentrok lah kiai jeung kiai ieu anti kiai itu mah kos kitu da kumaha tuh beuki bau bae di mata muslimin mukminin bau kajenting hebat jelemana kasep jelemana ngan kitu karakterna bau bae teu hayangan ilmu di dadana loba teu hayangan nyadap ilmuna naon sababna lantaran dipake salah sakadar dibere mobil doang dibangun yayasan doang nyana ngahayukeun gotong royong ka gereja naudzubillah min dzalik ieu lah kos kitu teh jauh kelemahanana nu mantak geus ulah bae geus ulah titik agama hiji geus sakitu bae malah mun bisa mah nulu dari teu kudu hayang berkat kecuali gede cenah kieu masuk gitu emang gitu sebenarnya di urang Fasallahu ayati bil fatipasi Allah bakal ngamenangkeun ka jelema anu ngajelaskeun agama anu murni agamana musuh ge hayang nyahoeun ieu agama nu asli teh kos kumaha sih atuh kaum muslimah sanajan nu tilok salat ge aing ngadengkeun lah carana teh bener nu kumaha sih nu bener kumaha sih teh nyaho kuari mah cak kiai teh cak kiai mabok haram awas ya nyana mabok tapi tetep aja nyana ceramah goblok sia haram mabok nyana ge mabok padahal sia nyaho di mana aing ngaji di kiai sia mabok aing lain deui aing mah aing hukum mah hukum jakeun teh eta tolol tah kos kitu teh goblok eta jelema nu kos kitu teh jadi tetep jarage ceramah ka batur mah ulah mah mabok sia haram sia mabok ulah nu lain jakeun teh aing mah lain deui aing mah lain deui pokona haram tah eta hasil daripada ngaji kunyana kadenge oh jaheun ngaji coba sebenarnya kredit haram apa henteu sih haram kredit zaman kuari teh haram aya ge kredit teh nu halal mun cash jeung kredit eta adalah akur hargana ketika teh akur haram riba nyana ngredit motor goblok sih haram tah sia ulah ka aing heulana lawan ka aing mah butuh siapa ulah itu tuh nu ngredit jeung nu ngredit ribut nu ngredit jeung nu ngredit ribut aing diharamkeun ku sia teu ngredit bae ieu aing mah ngaji atuh aing ge sarua ngaji sia ngredit teh atuh aing ge sarua ngredit sia ngredit atuh ulah marah teu tetep marah nu ngredit tolol eta jelema ya karim masyaallah wa yati bil fati pasti Allah ngamenangkeun ka jelema nu ngadirikeun nganjeurkeun agama Allah anu bener ditulungan bae ku Allah au amrin min indi atawa Allah bakal ngadatangkeun perkara ti Gusti Allah langsung engke bakal katembong jelema nu kamari susulumputan munafekna dihareupeun mah subuhun daud tapi ditukangeun mah meurepan tah eta teh moal bisa kanyahoan kecuali langsung dibere nyaho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amrin min indihi Muhammad bakal kanyahoan ke ge kadeu kabukang ke kedok para munafikin bakal kaisinan ke ge ku anjeun Muhammad bener bae nu tadina Abdullah bin Ubay jeung serombonganna dihareupeun Kangjeng teh waduh bertekuk lutut kumaha cek Muhammad bae tapi ternyata kakara dihareupeun jeung permasalahan perang leutik tapi tetep bae nyana ngagelok ka ditu nah ieu bakal kanyahoan cek Gusti Allah bener bae rombongan Abdullah bin Ubay bin Salul ieu adalah kanyahoan kedok kamunafikanana dibuka langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin maka jaradilah para munafikin teh kana naon nu kumanehna disamarkeun disimbutan di jero hatena kamang-mangan jeung asi-asian jeung para kafir hubungan-hubungan jeung para kafirin teh nadimina nyana kaduhung kabeh tadi namanya teh hubungan jeung kafir teh disumput-sumput dibuni-buni
tadi maka mang-mangan karaguan terhadap karasulan Kangjeng Nabi teh disumput-sumput, dibuni-buni, dirahasiakeun. Tapi kuarima langsung ku Gusti Allah dibukakeun ka mang-mangan terhadap anjeun Muhammad. Kemudian asi-asian jeung kapirin ngajadikeun kapirin-kapirin Nasrani jeung Yahudi teh sebagai tulang punggungna, sebagai pamimpinna. Kuari dijelaskeun ku Gusti Allah langsung. Jadi nyana akhirnya kabuka isin nu mantak payusbihu nadimin atuh akhir namanya jadi isin kanyahoan ku Kangjeng Nabi bahwa dirina ieu adalah geus teu iman ka Kangjeng Nabi atuh makin menjadi-jadi ku ari mah wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda imanihim. Tinggal mukminin bae anu nyaksikeun ka rombongan Abdullah bin Ubay teh heran. Kabeh ngararobrol hareran kabeh. Heuy. Kunaon? Coba kadi coba. Urang karumpul di dieu cek mukminin. Enak. Aya teh Abdullah bin Ubay di hareupeun mu Kangjeng pohara amat nya depakna depak. Luar biasa aju di urang ngunaheun jasa ngomongna. Jeung barahanna pohara jasa. Ih, eta Abdullah bin Ubay ku pohara asana urang daek nokohkeun kanyana mun aya nanaon teh mah nyalalah nu dihareupna jaka Muhammad sakitu depana ka urang sakieu sopanna balabahna anu luar biasa eta Abdullah bin Ubay jeung babaturanana heran aing mah emang kunaon gitu aduh pan nyana teh ngomongna mah keur ieu nyana ngomongna innahum la ma'akum cak nyana ieu kami teh ieu babarengan jeung maneh ieu urang ka maneh ge babarengan skala kacai jadi salui kadarat jadi salogak ayu urang babarengan sasapapait saba manis pokona mah yuk urang babarengan pan ngomong lah kos kitu eta Abdullah bin Ubay tak kos kitu tak tapi pan eta kuari deuleu tuh kuari nyana horeganan jeung Yahudi jeung Nasrani aduh ampun eta urang kapipu cak mukminin teh tak eta teh ngarobrol kos kali itu emplok-emplokan belah ditu ngobrol kitu belah dia ngomong ngeherankeun ka Abdullah bin Ubay anu nyana teh anu sabenerna ka Abdullah bin Ubay daek dipimpin lain kunaon buageurna jeung sopan santuna pinterna nu luar biasa mun ku urang kadeuleu di hadapan Kangjeng Nabi masyaallah ngusruk depak tapi horenganan hatena ka ditu tah ieu teh deuk nyaritakeun ayat kaheran-heranan mukminin tingkah Abdullah bin Ubay mantak wa yaqul ladzina amanu nyarita jelema nu arariman libadihim kasawarehna ketika dibongkar kedokna para Yahudi tajubali heran ye aha ulail ladzina aqsamu billahi jahda aimanihim heran amat apa eta jelema-jelema eta anu tatadina sumpah jana teh ngumbar sumpah nu sumpah ge pohara jasa sumpah da gecak nyana teh innahum la ma'akum eta pan sumpah nyana sanyana kami kabeh ieu adalah pendukung muarane nyana sumpah make innahum la ma'akum iba bahasa mukminin bahasa nyana nama kami bahasa Abdullah bin Ubay nama kami teh ngadukung kamaran ngadukung perjuangan Muhammad disapertikeun ku mukminin heuy pancak nyana teh cenah innahum lama aku nyana teh apan cenah deuk babarengan jeung urang ngomongna tapi pan kuari ka ditu herannya aduh ampun tah ieu ngabahasakeun kaheran-heranan mukminin terhadap tingkah Abdullah bin Ubay jeung serombonganana munafik teh kos kitu dibuktikan kuari ku urang di urang kos kitu persis di urang ge persis jasa masyaallah eta si budak ai kapanggih keur naik motornya mendak hampir ngaguling motornya mendak nanya eta waduh luar biasa horenganan hate nama masya Allah kanyahoan kabeh ih eta sakitu bageurna hanas kurang harita mah dijadikeun pamimpin masih pan ketua DKM horeng kos kitu horenganan teu kanyahoannya ku urang katipu bae urang mah ngarobrol teh tah munafik teh kos kitu mantak sing hade basa anu mendek nah handap teh sing hade soang mun keur anjir gitu aya urang heo teh ka handap parek macok soang eta masyaallah teh soang
Ya Karim, ya Karim, ada munafik teh atau potongan soang orenganan. Ya Allah, ya Rabbi, tuh kan. Padahal teh sumpah bin Ubay teh innahum ma'akum, tapi ternyata orenganan, aduh ampun, mantap. Habitat amaluhum fasbahu khosirin, hancurlah batallah pagawean aranjeun anu baragus. Nu kamari babarengan jeung urang ngobrolkeun agama Islam, dakwah Islam, nyana teh ngadukung kana perjuangan Muhammad, kana katablegan Muhammad jeung urang babarengan. Eta teh kapan amal bagus, tapi ternyata horenganan nyana nulu ka Yahudi. Habitat a'maluhum, hancur total pagawean nyana, amal nyana nu bararagus beak kabeh. Kulantaran sakitu atuh fasbahu khosirin, jadilah rombongan Abdullah bin Ubay munafik teh jadi rarugi tararuna di dunyana, dihina-hina lantaran kedok-kedokna dibukakeun ku Kangjeng Nabi di hareupeun mukminin. Geus mukminin ge nyarahoeun ka kedokan dibuka, kedokna dibuka, tutupna dibuka, nyaok bahwa nyana munafik isin. Di akhirat ge disiksa ku Gusti Allah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sanyada jelema munafik bakal jadi kerak neraka. Naudzubillah min. Dalik mantak sing hade di lembur urang ge loba jasa. Aya hiji di hiji daerah dek nyin gereja. Kemudian kabeh menentang. Aya ustad dibere duit rada gede meureunnanan. Ke masyarakat duta tadina bagus jasa horenganan hatena ka ditu jawara onaman nyana mah teu ngadukung, endahan ustad nu ngadukung. Berarti eta ustad munafik teh kos kitu teh. Munafik teh. Ustad eta ngaranna ustad munafik. Malah kiai deh, kiai mah ngadukung. Minimal atuh ulah mere support kiai mah. Minimal sukut bae atuh. Kadanan ku nang tangan mah deuk iraha deui atuh urang nang tangan kafir. Anu jelas can nu meujeulna di daerah urang mata aya pembangunan kos kitu teh. Lamun aya pembangunan gereja, masalahna lain sekedar gereja mah aya dewan gereja nyana mah bergerak melalui gereja. Beda jeung Islam, masjid teh hanya sekedar sup ngaji keluar, masalah. Anu bergerak di bidang dakwah adalah pondok pesantren. Aya gereja mah justru gereja, aya dewan gereja disebut aya konsili. Hartina perkumpulan dewan gereja nu sakupna aya nu internasional, aya nu nasional. Matak aya gereja bahayana gede jasa kiai make rekomendasi. Kiai Golkar teh izinnya anak kiai munafik kita lah kos kumaha sih naon nu dibabaca ku nyana Quran pan urang teh ulah resep komo hidup mah bahaya jasa kecuali urang geus jadi wali kemudian urang jadi pamimpin jadi gubernur urang teh atau orang jadi bupati, nah masuklah ke gereja lain dek ngadirikeun gereja, dakwahlah di jero gereja supaya gereja minimal ulah terlalu bergerak kadituna supaya arasup Islam. Apan eta teh tah nu kuari arasup Islam misionaris teh eta teh akibat aya gegeden asup ka gereja, merelah petuah, aya hidayah asup ka jero dadana, konsulahnya na tek jeung para ulama-ulama. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Emang Allah dek mere hidayah merenang ternyata asup Islam. Awalna ieu teh penggede asup heula ka gereja, milu heula dakwah di jero gereja. Kitulah dongeng Pasudomo teh ketika ngadengekeun Gus Dur di jero gereja, kok begini. Kaluarnya na konsultasilah nyana jeung Hamzahas, konsultasilah nyana jeung Menteri Agama, konsultasilah nyana jeung kitu almarhum kiai teh, katilu kiai teh asup Islam. Nukuari di Bandung teh awalna ngadengekeun nyana di jero gereja petua-petua kiai dicerna ku nyana terus dipahami konsultasilah nyana jeung para tokoh-tokoh nu aya di luhur kemudian tak masuk ka Tasikmalaya terus ngobrol-ngobrol jeung kiai-kiai asup Islam. Tah lamun geus kos itu silakeun asup ka gereja dakwah tapi ngizinan nyeun gereja mah ulah jadi kudu aya satahap apa asup ke gereja dakwah silahkan tapi lamun ngizinan bahas sebab bergerakna di gereja ustad jeung kiai dibere jeung Samsu doang abeh ngebul ya Allah lain bere pirunan atuh tolol teh budak
Masya Allah. Salametkeun yuk diri urang, salametkeun yuk keluarga urang, salametkeun yuk negara urang, salametkeun yuk bangsa urang, abe urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintailah Rasul Allah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuturkeunlah ajaran-ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang tuturkeun para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuturkan ucapan ulama-ulama anu balalur abeh urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah amat mun urang di dunia babarengan jeung ahli Allah, di akhirat digiring di bawah bendera ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat amat meureun urang ngeungkeuy ngabandai ka sorga, ninggalkeun ahli-ahli dunia, ninggalkeun ahli-ahli hukum-hukum manusia. Urang malantaran nuturkeun para ulama ka sorga, tinggal anu kuarina menuhankan hukum-hukum manusia, ngajeblos asup ka neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik wa min sakali. Mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun, keluarga urang, anak incu urang disalametkeun, tatangga urang ge disalametkeun ku Gusti Allah, batur urang mukminin mukminat disalametkeun sehingga urang bener-bener menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bibarakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.